hirup manusia tara lepas tina masalah teu gampang bisa ngalepaskeunana teu gampang ngalepaskeunana mun urang hayang lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna anu jujur anak menang bagja sanagara milu suka sabalikna jalma jahat mah anak paeh pada nyurakan kurestuna jalma-jalma jujur kota bisa halus sabalikna keomongan jalma-jalma jahat mah kota teh ruksak ngahina batur kalakuan anu gejul nu lantip mah sungutna repeh jelema laer biwir moal bisa dibawa rahasia sabalikna nu satia layak dipercaya bangsa bakal runtuh lamun taya anu mimpin sabalikna bisa kuat lamun loba juru nasehatna ulah sasanggupanan mangnan gungkeun hutang batur bisi kaduhung leuwih aman teu titilul raoseun pisannya si Loka nyebatkeun jalmi bener mah ngaberkahan kota. Nah, namanya teh ayat sabaraha Pak? Ayat 10 dugi ka 15 eta teh. Ayat 10. Ieu teh teu acan rengse abdi teh ngaos teh. Tapi kan kema aya bagianna Kang Omen. Tapi ieu nu jantan obrolan urang di rumah sa. Rumus masalah sadidinten. Nya. Tah. Kangge obrolan urang, Pak. Ieu mah kangge Kang Omen, Kang Budi oge Kang Geril ieu. Tadi disebatkeun ieu teh. Nu hirup bener mah bakal ngaberkahan kota. Tah ieu kumaha nya? Geuningan bener-bener aya nu adil, aya nu jujur, hirup bener urang teh aya pangaruhna. Tapi oge tadi seriuskeun anu aya oge nu ngareksak. Nah, Nya. Kumaha ta Pak? kieu Kang Sam. Saya orang nyarioskeun perkawis batur sa lembur tanah kota sebatkeun kitu. Tapi kahiji urang kedah nyarioskeun heula ieu batur sa kasur. Nah, nya. Nu pangcaketna jeung Bang caketna heula tong wakat teubi atuh. Kaduana anu batur sa sumur. sadapur Sadapur heula oh nya sadapur. sadapur. Nu biasa sumur.
terasa lembur kahiji jalma anu bener telepat nah, kahijinya anu kedua jalma anu bener teu ngalepatkeun Teu lepat tapi oge teu ngalepatkeun. kaduana gitu cobi urang obrolkeun emutan heula ya Kang Omen ya. Sareng Kang Budi ya. Kahiji dina kulawargi aya biasana nya aya caroge aya istri gitu kan teu iya jalma anu bener teu lepat teu ngalepatkeun teu lepat teh naon tah dina kulawargi caroge terang teu anjeunna teh caroge maneh teh caroge tong siga istri tong siga murang kali Ya benar bisa betul. Margina aya caroge anu siga istri aya oge Peran caroge gitu Pak dina peran gitu nya. mohon dina peran Aya caroge pengalaman kedatangan mohon istri sami tong lepat tong ngalepatkeun tong lepat anjeunna teh istri maneh teh istri sanes pameget sanes murang kali komodo tatanggi sanes Iya. nah pameget caroge tos leres ya janten caroge anu leres istri tos janten istri anu leres urang kali ya kabagean oge ya nah tos janten mulang kali anu leres tong nyerobot hoyong janten sepuh hoyong janten caroge atanapi istri murang kali aja mana pengen murang kali kedah terang tah eta kahiji teu lepat orang terang di keluarga orang teh naon cobi tah saha nu mimpin kedahana di keluarga teh istri atanapi caroge Caroge. biasa mah anu umumna mah kedah caroge Sekedahna etanya leres leres. eta Pamingpin kula warga. pamingpin teu lepat tong Tong dirobih nya tong mah nya. dirobi atanapi abdi mah kulantaran tegaduh pada malan istri nu gaduh janten abdi mah kumaha ngiring ka istri lah gitu tong tibalik eta teh lepat berarti dibalik berarti teu bener gaduh istilah nama pada melan atanapi tegaduh pada melan upami caroge mah angger we caroge teu ditangtoskeun ku gaduh pada melan atanapi henteu sami oge istri janten istri kulantaran naon nya sanes kulantaran naon istri mah istri we waktu ditikahkeun ge aya caroge aya istri istri anu teu lepat eta terang anjeunna teh istri abdi gaduh caroge tah gitu kan tong ngawakilan caroge teu acan di kecuali upami caroge wios diwakilkeun ku istri we sim abdi ngawakilan caroge tiasa wae tiasa tapi upami saterasna kitu saha nu caroge saha nu istri teh eta teh lepat anu kadua teu ngalepatkeun tah sami lah di kulawargi oge. Sok saha cikan anu sering ngalepatkeun saha. Ieu mah sanes tanggal waleur abdi atuh. Anjeunna Istri biasa nanya. tapi nu nyareus carogen. Saur istri eta mah carogen kitu. Tah gampil salah sedang ngabentenkeun mana anu leres mana henteu nu kahiji eta. Kahiji urang teh kurang terang saha urang teh. Upami di kantor, nu upami orang atasan, ya orang udah terang, orang teh atasan. Upami nu jadi janten bawahan, orang teh bawahan atuh. Tong bawahan api-api atasan, atau napi atasan api-api bawahan, tetanggal waler gitu kan. Tong orang saha, orang aya di mana, tong lepat.
Tapi kadua oge tong ngalepatkeun. Tapi biasana Kang, upami jalma tos lepat, gampil kanggo nyalahkeun. ngalepatkeun. Biasana teh. Sing urang kumaha ieu pengalaman pengalamanku Kang Omen, Kang Budi, Kang Geril anu dicarioskeun ku Mbah Deni nih. Ieu kumaha tah? Nya gitu. Biasanya Nya upami pangalaman. Mohon mangan ditambi. Nya upami urang ninggal pangalaman sadi dinten mah nya dina kahirupan rumah tangga tangtosna anu sering kaalaman nya kitu. Kadang-kadang upami dina rumah tangga teh sok beralih fungsi gitu nya. Gitu. Anu biasana gitu anu ku abi kaalaman memang eta sok aya wae gitu beralih fungsi teh misalnya caroge jadi ngepel gitu nya. Terus istri jadi ngomekeun kenteng misalnya. Tapi da kajadian seperti kitu teh teu langkung tina situasi jeung kondisina gitu nya. Upami urang sadar mah gitu nya kana fungsina jeung yeuh anu sararesna mah istri teh kudu kieu caroge teh kudu kieu tapi da kenyataan di lapangan ku zaman ayeuna memang aya hiji parobihan oge gitu nya. Benten sareng kapungkur mah gitu mah. Sareng kapungkur mah upami istri teh upami di dapur teh di dapur we gitu nya. Upami caroge nya kaleuweung gitu. Macul kitu kapungkur tapi ayeuna mah kadang-kadang ningali teh istrina we anu teu hot-hot di dameh gitu. Ari we pamagetna aya oge anu ngadon nguseup kitu nya. Dia pan masalah ieu nya, masalah dina sadi dinten nya anu rumah satya geuning. Masalah sada dinten tah. Beralih fungsina dina kahirupan rumah tangga teh kan ieu janten masalah. Tah, janten kumaha rumusna? Kan kitu nya urang teh. Tah, janten urang kedah nya leres kitu nya bisa anu ku Padeni dietakeun diuraykeun memang urang kedah ninggal kadiri urang fungsina sebagai naon tah kedah leres kitu nya. Tah, lamun urang sebagai suami nya jadilah suami anu bener. Upami urang jadi istri ya jadi istri anu salayakna istri. Tah, ulah istri anu leuwih galak gitu nya. Aya oge nya itu. Pengalaman sana eta. Ieu janten masalah oge gitu nya. Lir ibarat anu ngahutang leuwih galak. Jeung Nabutkeun. Tah ieu janten masalah. Mun kitu dina rumah tangga teh memang ieu kedah aya kaleresan gitu nya. Memang kedah aya kaseimbangan oge nya kedah aya kajujuran anu terutami dina rumah tangga mah gitu nya. Jujur dina rumah tangga teh memang diperyogikeun pisan. Upami urang atos henteu jujur dina rumah tangga berarti eta bakal aya karuksakan dina rumah tangga. Misalna upami gaji misalna 50.000 wawartos ka istri encan dibayar tapi tetepan henteu jujurnya eta anu bakal ngaruntageun dina rumah tangga. Eta bakal aut-autan Pak. Upami urang henteu jujur ka istri. kantenan. Kan tadi urang teh kudu jujur. Lain dinu hal icalan hungkul, ical galeuh tapi kajujuran oge dina nya eta Kahirupan kulawarga. Rumah tangga teh. Kang Budi, tah ieu pamandang Kang Budi. Anda ari ngarumah tangga teh mah dina ruang lingkup rumah tangga memang abdi namanya sakedapnya da masih anom keneh. Tapi memang leres tadi ngawitanana nanti batur sakasur, batur sadapur memang kedah luyu sareng peran-peran atanapi fungsi pangintennya. Nanging sanes hartosna teu kengeng. Ayeuna istri ngabantosan caroge, urang kali ngabantosan rama. Nu penting aya kasadaran yen panginten peran abdi teh ieu pamingpin anu nangel waler sagala rupina. Tah kunaon kumargi upami tos teu kitu engke tatanan teh janten
Iya, jantan kacau, pabaliut, jantan we engke teh aya hal-hal anu teu leres, anu teu luyu kana bebeneran, jantan engke teh nimbulkeun hal-hal anu leuwih ti misti. Nah, panginten bapak-bapak sareng Kang Geril oge emut kapungkur aya Kang Dul Sumbang. Ya nya teh nyiptakeun lagu judulna teh Awewe Sapi Daging cenah kitu nya. Dina rumpakanna teh kieu. Judulna teh judulna teh Awewe Sapi Daging. Salaki di imah ngajaga tulak panto, anak diasuh cukup khusus terjeng babu. Hayangna mobil mewah ngabelaan jadi runtah gitu kan. Ngarepkeun ti salaki cenah duitna sakitu wae cenah gitu. Janten eta teh kan hal-hal anu langkung ti misti anu ngarempak kana bebeneran. Tapi tangtos anu ari ngabantosan caroge mah eta mah sakedahna. Ngabantosan murang kali ngabantosan rama atanapi caroge nulung kanu janten garwa, ngabantosan nyeuseuh, ngabantosan masak, ngabantosan ngepel. Hari abdi ngabantosan ngepel pan teu aya lepatna kitu. Ya sanes ngarobih peran. Sanes ngarobih peran, tapi ngabantos eta unggul mah eta mah tos sakedahna gitu. Tapi upami ngalakukeun hal-hal anu ngalangkungan ti misti eta mah dumasar tina kasadaran anu aya bergeserna panginten peran-peran atanapi fungsi-fungsi urang minangka pananggal waler di rumah tangga gitu. Nah, ya perkawis nyarios istri Pak ya. Mohon. Ternyata geuningan di silokan lagi aya. Cobi Kang, ku Akang ya. Di ayat 16 dugi 18 Kang. Sok urang dikidungkeun ya. Kidungkeun. Sugan raoseun. Nya. Tang. Nge kidung nge raja bah. Nganggo kidung lah. Istri lungguh mah hormateun, sabalikna awewe teu boga budi mah nista. Jamak kedua mustahil rek boga duit, nurikat usahana mah ibeung hareun. Lamun urang bager tang tuloba nu mikaheman, kejemah sarua jeung nyiksa maneh. Jelema jahat mah najan beunang ge taya mangpaatna, sabalikna mun pagawean urang teu bener, tangtu menang ganjaran, tangtu menang ganjaran. Nah, Leres banyak. Pada melan anu bener pasti menang ganjaran. Janten urang ngorok nyarios perkawis rumah tangga, pengaruh istri ge aya perana oge nya. Boh sikap bener, boh sikap henteu leres nya panya. Leres. Tapi karunya tah nu upami teu sikap leres. Kumaha tah Pak? Kumaha kamandang-kamandang nu sanesna ieu? Jalmi namina jalmi ya. Boh istri, boh pameget, boh tos sepuh, boh anom keneh gitu kan. Sakumna jalmi. Tangtos saya kalepatan. Sadayana nya teu dipilah-pilahnya nya teu dipilah istri ataupun caroge. Teu dipilah-pilah. Barangkali keneh ge. Tos aya kalepatan. Komoda itu sepuh. Maka benten pami barangkali mah tengah aja lepat, pami sepuh mah lepat dihaja. Kumarge tos terangnya pami lepat menjadi haja. Tapi aya nu lepat, aya nu terlepat. Buat dihaja, buat teu dihaja, namina lepat mah lepat. Atuh. Abi mah tengah haja ieu lepat gitu kan. Kada dicarioskeun ieu teh lepat, teu dihaja mohon. Kulantaran teu dihaja hajanteun bener, teu anggar we lepat.
Oh bentena upami dicarioskeun upami jalmi tengah haja mah aduh punten abdi lepat. Tapi upami jalmi nu ngahaja dicarioskeun ieu teh lepat cek saha cikeun. Kulantaran anjeunna ngahaja hoyong lepat gitu kan. Ngalawan. Bener ya mah cek saha ieu lepat. Ngalawan malihan. Tos lepat malihan anjeunna nu ngalawan anjeunna nu lepat, anjeunna nu ageung cariosna tarik deui gitu kan. Tos kantos ngalaman teu urang ditabrak. Saha nu langkung ribut, nu langkung ageung jeung carios. Nu langkung ngalepatkeun saha? Anu nabrak atau nu ditabrakna? Biasa nu nabrak namanya. Mana sih atuh kunaon atuh? Apa tadi? Henteu abi ningal tapi kunaon eureun atuh? Kunaon atuh kiran kasih si atuh? Sagala rupi we gitu kan. Kulantaran anjeunna anu lepat. Kahiji lepat anu diangkeun, kadua lepat anu teu diangkeun. Aya teu. Urang lepat teu ngangkeun. Moal jadi bener upami lepat teu diangkeun lepat. Janten upami murangkali saena naon? Upami aya kalepatan diangkeun robih janten leureus. Kinten-kinten urang dina pelebah eta janten sepuh atanapi janten murangkali. Dina perkawis eta langkung sae urang sapertos murangkali. Dihaja atanapi teu dihaja. Upami aya nu nyarios Pak, Bu, ieu teh lepat. Hampun teu. Kalepatan abdi. Kinten-kinten upami tos kitu nu dicarioskeun. Anu kasaha urang lepat kinten kumaha manahna. Nah ditampi atanapi beki ambek. Sanaos ambek biasana tos ngirangan. Mawitan, "Wane mah atuh kieu?" Aduh punten lepat abi lepat. Nah mohon atuh da mohon lepat eta mah. Mohon punten abi lepat. Ngirangan ieu. Nya atuh tong kitu deui atuh nya. Dah kitu. Robi. Tah. Boh istri, boh pameget, urang gaduh kalepatan. Anom sepuh, ya orang gaduh kalepatan. Mau bentena, nah diangkeun atanapi. Henteu. Hoyong leres teu? Saha wae urang. Angkeun kalepatan. Angkeun kalepatan. Tong disumputkeun. Gitu. Ya. Bami kalepatan disimputkeun ka nyahoan. Tah eta nu langkung ageung hukumanana. Aya ganjaran, aya hukumanana. Dan tentu bahaya mahnya nu tos terang eta teh lepat tapi di pidamel. Wah, eta nya Nggak aja. pasti eta mah aya ganjaran. Matak eleh lamun kumurang kalih mah da umurang kalih mah teu ngabohong. Jujur umurang kalih mah. Jujurnya. Ya. Mama cenah si bapak cenah angkat jeung awewe. Udah mah jujur. Berapa eta teh? Nya nyamper gitu bae naon rek digawe. Kudu hati-hatinya. Hati-hati berapa jujur. Jujur. Kayana. Eta kayaana. Eta nu Kayaan anu pohon. ieu nu sakanyantenan. Nah, ngun. Abdi aya pengalaman tadi Abah ge nyarioskeun aya langkungna, aya ganjaranana nya upami urang ngangkeun kalepatan teh. Abdi kantos ngadamel hiji naon nya hiji naon teh disebutna seratan panginten. Mau diangkeun abdi teh ieu lepat. Tah ganjaranana atanapi ieu na teh kengeng ieu solusi atanapi bongbolongan. Hayu atuh urang sami-sami lereskeun. Sareng kapayuna entong kieu deui kitu. Upami ngangkeun upami teu ngangkeun engke teh wah janten panjang deui engke teh urusan teh. Kitu nya janten eta leres pisan kaalaman ku abdi. Sami oge abdi. Janten memang ieu nu disebatkeun dina 16 ayat 16 tadi nu ku Akang dikidungkeun Kang. Jalma kedul mah mustahil rek boga duit nu rikat usahaan mah pibeunghareun. Nah, janten memang usaha-usaha urang teh kudu rajinnya. Boh ngusahakeun bebeneran nya nya. Janten atanapi ngusahakeun rajin dina hal paripolah urang kangge ngawangun naon? Nyekapan lah kaperyogian kahirupan sadidinten ulah
panginten upami misalnya dina nyekapan kaperjogian kahirupan sadi dinten urang teh kedul tapi resep karena hal-hal teu jujur panginten kenging untung tapi ku cara ngabohong gitu kan lepat katanya. Tapi upami urang rajin boh tina hal usaha, rajin tina hal paripolah urang ngawangun sikap anu bener kan eta sae pisan. Nyapanya? Leres tah. Mohon. Aya benten antawis pangabutuh sareng kahoyong. Jalmi seurna pangabutuh antara napi kahoyong. Kaye nu dicarioskeun nu kamari nyapanya? Tah, termasuk eta. Termasuk eta. Janten urang teh tah kedah uih deui ka siloka yen urang teh kedah bener. Upami lepat mangkeun kalepatan. Supaya serang ada mana anu bener, mana anu teu bener. Biasana jalmi bener getol. Nah, leres gitu. getol. Tah bagja umeh tos bagja. Katinggal ku cirina nyapanya. Katinggal tang tos eta. Moal ngedul. Leres. Nya jadi pangitan kieu berenang. Jadi salian ti urang Lami moal ye nyariosna. Soalna ieu aya engke ditutup ku kidung. Ayo atuh. Sok eta. Urang hidung. Hidung. Jadi salian ti jujur teh nya urang kudu rajin gitu nya. Tah. Lamun urang jujur teuing lamun urang jujur tapi urang teu rajin, duh da abdi mah teu gaduh artos cicing weh kitu nya. Da eta bakal jadi masalah gitu nya. Tapi lamun tadina jujur ge urang kedah rajin. Tah jadi aya spirit, aya hubunganna. tah aya hubunganana gitu nya. Malahan Aya di deui pan dina ieu nya, dina silokana. tah Siloka jangan sabaraha tah? tetep dina ayat 11 segera. Ayat Cobi. 11. Ditutup aya ku kidung. Siap Nya, lah. Ayat 30 sareng 30 hiji. Tah, Ayat 30 sareng 3 hiji. Jalmi bener mah jantan berkah Kang. Oh, sok, Sesama kidungkeun. ke kulawarga. Ku kidung weh. kidung. Ieu panutupnya. Panutup. Siap. Teu disebatkeun teu dikidungkeun panutup nama. Ya hungkul dikidungkeun. Jalma bener mah ngahirupan, jalma teleungeus mah ngarampas nyawa. Lamun jalma bener di dunya keneh geus meunang ganjaran, jalma jahat jeung boga dosa oge geus pasti baris dihukum, baris dihukum. Pamirsa, hirup bener eta jalan kangge kabagjaan. Hirup bener tiasa ngaberkahan. Boh diri nyalira kulawargi, wargi-wargi oge masyarakat sakuliahna. Mung sakitu rumasa dina dinten ieu. Cag. Rumus masalah sadi dinten. Istri lungguh mah hormateun, sabalikna awewe teu boga budi mah nista. Jama kedua mustahil rek boga duit, nurikat usahana mah ibeung hareun. Lamun urang bager tang tuloba nu mikaheman, kejemah sarua jeung nyiksa maneh. Jelema jahat mah najan beunang ge taya mangpaat